Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu, may yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Al-Hadits. Langkung payun ngahaturkeun nuhun ka panata acara nu parantos nyangakeun ieu kesempatan kasim kuring pamit telepat ngadua kalian ya. Biasa dongkap silaturahim sareng Bapak Ibu sadayana sepuh-sepuh simkuring Persis Bojong Sereh janten lebet wewengkon Arjasari oge sadayana otonom tiwit Persistri ibu-ibu simkuring para pemuda oge pemudi hima-himi samia ya hima-himi datang ikhwatu iman rahimakumullah simkuring mualami nangtung di dia biasana kita alami margi tabu salapan kedah tos aya di markas dakwah Sumedang bade kempel sareng pemuda di Sumedang enten tekeng hemeng upami sekedap atau upami lami tekeng hemeng sami kahilapkeun kalori sadayana salah sawyos kanikmatan nu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala nikmat maknawiyah nu tangtos langkung berharga langkung luhung ajenna tibatan nikmat hissiyah duanana ngarupikeun nikmat namun saupami muqarana dibandingkeun maka tangtos langkung priyogi nikmat maknawiyah dibandingkeun nikmat hissiyah. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maparinkeun rampasan perang ka para muhajirin urang Ansor teu panuju. Nah ari perang sareng tapi gonimah bet dipaparinkeun ka muhajirin. Sementawis Ansor henteu. Lajeng Rasulullah SAW mukakeun emutan urang Ansor. Yen nikmat maknawiyah langkung luhung ajenna, langkung berharga, langkung dibutuhkeun tibatan nikmat hissiyah. Utami mana, peryogi mana? Onta, doma, harta, rampasan perang teh dibandingkan sareng hadirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah aranjeun deuk milih ieu gonimah sok dipaparinkeun ka aranjeun ka Ansor
Tapi kaula dek balik ke Mekah. Urang Ansor neme paham, neme ngartos. Ya nikmat maknawiyah hadirna Rasulullah SAW di lingkungan aranjina. Ya a'zamu nikmatin wa anfa'uha. Nikmat nu langkung ageng. Lagung manfaat tibatan barang rampasan. Mataksa Rasul mening harta rampasan kamu hajirkeun, kaula tetep aya di lingkungan aranjeun. Atawa aranjeun leuwih milih barang rampasan ieu ngan kaula deuk balik ka Mekah. Kinten-kinten upami urang nu ditaros bade milih mana, Pak? Bade milih mana, Bu? Penting keneh Rasulullah, peryogi keneh kana gonimah. Dua nana urang mah biasana leres teh. Rasulullah ongko gonimah ge hadieukeun. Tapi upami dipiwarang milih salah sawios peryogi ka Rasulullah, peryogi kana gonimah. Rasulullah ma ieu nikmat maknawiyah, gonimah ma nikmat hissiyah. Maka tangtos nu leres-leres mungsikeun akalna, mungsikeun uteukna bakal langkung milih nikmat maknawiyah. Mening Rasulullah sareng urang Ansor sareng aranjeuna wios gonimah mah dipaparinkeun kamu sanes. Ikhwati iman nu dimuliakeun ku Allah. Ku Allah ku anjeun dina ayat 105 hiji surat Al-Baqarah. Jawab cereng we di pemutan ibu bapak. Kono eta ayatna teh. Musim kuring demi disebat Al-Baqarah 105 hiji. Ayat cereng, Bu. Ayat nu mana? Nu tadi musim kuring kaos ki. Pantas Rasulullah SAW sosok anjeuna, kehadiran anjeuna ngarupikeun nikmat nu taya hinggana. Margi Rasulullah teh nu kahiji yatlu alaikum ayatina. Maoskeun ayat-ayat Allah. Yatlu ngangge fiil mudhari. Ari fiil mudhari benten sareng fiil madi mah kangge nguningakeun mado nutos kalangkung. Tapi fiil mudhari mah hal wal istiqbal. Maoskeun ayat-ayat Allah teh sanes sakali dua kali tapi teras-terasan. Ayat-ayat Allah diaoskeun ku anjeunna, diaoskeun deui teras-terasan. Ieu nu kahiji. Saupami Rasulullah SAW sapertos urang, sanes sapertos urang beli suuzon, sapertos sim kuring. Maca ayat-ayat Allah teh Bapak Ibu di Bojong Sereh biasanya kiat sabaraha jam. Buka Quran kiat setengah jam. Kan? Kiat tuh sajam ke kiat sabarna. Sabaraha kali angob Bu? Heuai? Dina sajam? Tapi sim kuring yakin orang Bojong Sereh moal benten kang sim kuring. 30 menit heuaina angobna 30 kali pirakunya. 1 menit sekali. Tapi Rasulullah SAW maoskeun ayat-ayat Allah, diaoskeun deui. Salami kirang langkung 23 tahun. Teu futur-futur. Teu bosen-bosen anjeunna. Teu kabayang kusim kuring upami Rasul salam jami bosenan. Teu kabayang kusim kuring upami Rasul salam jami punungan. Atos we moal dugi 23 tahun. Puasa tahun ge punung wireng. Ieu nu kahiji. Cobi kanikmatan
Nu model kumaha? Aya jalmi nu kersa maoskeun ayat-ayat Allah ka urang. Nu kadua wa yuzakkikum. Meresihan jiwa aranjeun. Di lingkungan urang sadaya aja jalmi nu kersa mersihan jiwa urang sadaya. Ari mersihan anggean mah seueur laundry pan aya namanya. Teu kedah ku Rasulullah nu kitu. Mersihan buruan ibu oge sangem. Mersihan wadah mampu ibu-ibu ge para putra nu istri ge riweuh sibuk milari pembantu tiasaeun ku pembantu. Namun mersihan jiwa bade kusaha. Nu dibersihan ku Rasul sallallahu sanes anggean urang sadaya. Sanes salira, sanes buruan, sanes bumi, sanes kamar, sanes pawon, tapi yuzakkikum mersihan jiwa aranjeun. Tina naon? Minasyirki, tina pamusyrikan. Wal akhlaqil madmumah, tina akhlak-akhlak awon. Wal jahiliyah, oge tina kajahiliyahan. Pamusyrikan, dibersihan, tobi. Abot hampang mersihan pamusyrikan. Disajami, sangem mersihan pamusyrikan di hiji jalmi sajalmi. Atanapi di sakola wargi. Atanapi di salemur. Di sadaerah. Rasulullah SAW wa yuzakkikum di sadayana jalmi di masyarakat. Pamusyrikan sareng cabang-cabangna rupi-rupina jenis-jenisna kalebet khurafat. Kalebet takhayul. Dibersihan ku anjeun. Ku sikat naon bu dibersihan eta ku Rasulullah. Ngange naon mersihan pamusyrikan. Yu'alaju syai' bididdih. Salah satu kaidah nu sering disebat-sebat ku para ulama tauhid. Hiji panyawa teh biasa dilandongan bididdih. Ku lawanna, ku sawangsulna tina eta panyawa. Upami urang gaduh panyawat jahlun tos stadium 4 level 4 saberos PPKM kapungkur. Naon landongna jahlun. Eta sawangsulna tina jahlun naon? Ilmu. Ku ilmu. Gaduh panyawat bakhil. Tos level 4 sami. Saberos PPKM. Naon landongna bakhil? Eta sawangsulna tina bakhil naon? Jud, berehan. Gaduh panyawat ria, sum'ah. Di landonganna ku naon? Ku tablet, ku sirop. Eta sawangsulna tina ria, tina sum'ah naon? Ikhlas. Gaduh panyawat takabur, tos puluhan tahun. Naon landongna takabur? Eta sawangsulna takabur naon? Tawadu. Ku ieu di landonganna. Jahiliyah nerekab. Naon pikeun mersihan jahiliyah? Ku naon Rasulullah SAW mersihan jahiliyah di umat, di masyarakat. Eta jahiliyah naon sawangsulna? Wahyu, Quran sareng sunnah. Teu kengeng ti sumber nu sanes. Upami ti sumber nu sanes kalakatami jahiliyah. Iktifa bil Quran was sunnah. Ku Quran sareng sunnah murni. Ku Quran kalawan murni. Ku sunnah kalawan murni. Diparios heula sahih henteu. Saparantos jelas sahih dipahami pahman sahihan. Tekeng sagawayah mahamkeun Quran sareng sunnah. Tapi palai teu palai kedah pahman sahihan. Pemahaman nu leres.
tedugi ka inhiraf. Inhiraf, menyimpang, menyeleweng dari maksud asli Quran sareng sunnah. Luar biasa saur simkuring. Kacan diaoskeun ayat-ayat Allah ka urang. Urang mah kantun naon? Rasulullah maoskeun ayat-ayat Allah ka urang kantun naon, Pak, Bu? Bulan? Ngalenyepan ngabandungan. Ngabandungan, ngalenyepan. Rasulullah meresihan jiwa urang kantun naon? Kantun naon? Kantun ridho, ikhlas di bersihan. Mersihan kokotor nu engal, moal karaos nyeri peurih. Upami dakina tos taunan, mehongna tos taunan, dina langseng dina katel, kumaha mersihanana? Peurihkeun teu eta katel sareng langseng. Digosok, digesrek, sina bersih. Wa yuzakkikum, dibersihan jiwa aranjeun. Pamusyrikan dibersihan, akhlak awan dibersihan, kalebet kajahiliahan. Nah Rasul salam betiasa bet mampu. Margi langkung tipayon Rasulullah nyarira, tos bersih jiwana. Bersih manahna. Upami Rasul akidahna teu bersih, manahna teu bersih tina akhlak-akhlak awan tercela. Upami Rasulullah kapangaruhan ku jahiliyah, tiasa moal mersihan umat tina tilu perkara neme. Upami Rasulullah jami musyrik, tiasa mersihan pamusyrikan umat. Upami Rasulullah gaduh akhlak awon tercela takabur upami teh, tiasa mersihan katakaburan umat. Moal nu aya kalaka nyontohan kieu takabur teh. Tapi Rasulullah ada steril, bersih. Nah, tiasa Rasulullah ngicalkeun ngabasmi, nyabut dugi ka akar-akarna. Kajahiliahan. Saupami anjeunna nyalira jahiliyah. Bakal tiasa moal, Bu, Pak. Moal tiasa. Nu mawi langkung tipayun Rasulullah nyalira dina kayaan ditazkiyah ku Allah Subhanahu wa taala. Simkuring kantos manca salah sawios buku tarikh mung kahilapkeun judul nu mana nu judul pilari. Dina ieu tarikh disebatkeun Rasulullah SAW teh sanaos babar di dinya. Tumbuh berkembang di dinya. Di mana? Di Mekah. Nu danget harita orang Mekah nuju tauhid, nuju musyrik. Musyrik. Nuju jahiliyah tos Islam. Jahiliyah. Rasulullah teh babar pan di dinya. Tapi nu kataji simkuring lam yamassahu syai'un minal jahiliyah. Rasulullah teu kakeunaan, teu kapecretan, teu kapangaruhan ku jahiliyah. Ieu nu simkuring kataji. Hartosna jami-jami nu bade neraskeun perjuangan Rasulullah SAW seyogyanya, sebaiknya, seperti Rasulullah. Sejak awal tikawit dugi ka akhir teu kenging kakotoran ku kokotor jahiliyah. Kalintang saena wulidu fil Islam. Dibabarkeun teh dina Islam upami para sahabat. Wulidu fil Persis. Dibabarkeun dina Persis. Dikawit babar teh mali sateacan babar tos Persis. Tos Quran sareng sunnah. Kalintang saena tapi teu mustahil aya nu langkung sae tibatan nu wulidu fil Islam. Para sahabat ge aya nu langkung sae.
ngalaman jahiliyah. Tapi saparantos sahabat Islam, perjuangannya lebih gigih. Dari gigih Bojong Sere ya. Gigih Pak Anies ya. Lebih gigih. Jihadna langkung getol. Nanjirkeun agama Allahna langkung semangat. Mungku pancen nu kadua wae nawiskeun nikmat nu taya hinggana kehadiran Rasulullah. Saha nu kersa cobi. Saha nu sangem nu siap. Gaduh pancen gaduh tugas meresihan jiwa umat. Upami sanes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atanapi nu cita-citana sapertos anjing. Nu katilu saur Allah wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Ngaulangkeun kitab Quran wal hikmah sareng hikmah. Al Imam Ibnu Katsir langsung ta'yin menyampaikan dengan tegas jelas al hikmah teh sunnah. Benten sareng tafsir-tafsir nu sanes tidak sejelas Imam Ibnu Katsir dina nafsirkeun ayat ieu. Quran diulangkeun, sunnah diulangkeun. Nu diulangkeun teh Quran atanapi juz amma ku Rasulullah teh Quran. Hartosna sabaraha surat nu diulangkeun ku anjeunna? Sadayana. Sabaraha juz nu diulangkeun ku anjeunna? Sadayana. 30 juzanana diulangkeun. 114 surat diulangkeun. Sadayana. Urang kantun naon? Kantun nampi. Mali sanes Quran unggul nu diulangkeun teh wal hikmah sunnah oge diulangkeun. Bari sunnah mah langkung seueur jumlahna tibatan Quran. Dupi Quran sabaraha ayat ti kapungkur wi ka ayeuna? 6.000 sabaraha? 6.600 aya nu nyebat genep saurna. Tapi para ulama dugi ka buku usul fikih nu pangengalna tetap nyebatkeun perbentenan pendapat. 6.000 kadituna maksudna. Sakedik seueur upami 6.000. Relatif saur simpen. Gumantung dibandingkeunna bade sareng mana. Gaduh artos 6.000 sakedik seueur ibu. Tuh tadi seueur. Upami nyebat seueur lawas bapa banyak. Upami saur ibu 6.000 teh seueur bapa raos. Moal gaduh beban. 6.000 teh seueur saur ibu. Tapi 6.000 ye sasasiheun nafkah. Pan seueur. Sobi etang sunnah hadis. Sahih Bukhari wae sabaraha? 7.000 langkung. Quran mah 6.000 langkung. Sahih Bukhari unggul 7.000 langkung. Nama Sahih Bukhari tak cande etang sanesna. 7.000 langkung teh sareng mukarrar. Teu sakedik hadis-hadis Bukhari diulang-ulang. Tapi diulang-ulang ge aya alasan membukhari. Teu mustahil aya benten lafad. Aya benten sanad, benten rawi. Anggot hadis-hadis riwayat Imam Ahmad 27.000 langkung. Neme riwayat Ahmad wungkul 27.000. Quran mah mung 6.000 langkung. Seueur mana? Seueur riwayat Ahmad wungkul. Janten 6.000 seueur sakedik. Sakedik ayeuna. Tadi mah seueur. Teu kabayang upami ayat Quran dugi ka puluhan ribu sapertos hadis. 6.000 langkung wae. Seueur nu apa? Di Bojong Sere?
sabara jami di sabojong sere nu apal 6.000 ayat kumaha janten upami 20.000 jumlah ayat Quran teh 6.000 wae teu gampil diapalkeun tapi kangge jami-jami tertentu muyassarun lihifzihi aya anu di entengkeun digampilkeun apal Quran teh urang ge gampil apa tapi gampil hilap deui sakinten lebet heula gitu aya apal heula bade hilap ge nikmat nu taya hinggana deui saur kuring nu katilu ieu Al-Qur'an diulangkeun sunnah diulangkeun saha pijalmieunnana nu bakal tiasa mampu sangem ngaulangkeun Al-Qur'an ngaulangkeun sunnah. So bisa kecamatan Arjasari bakal aya nu sangem saberos kitu moal ngaulangkeun Quran 30 juz teh 114 surat teh ditami sunnah. Atu langkung lega sakabupaten Bandung aya nu sangem kitu. Heureut keneh saprovinsi Jawa Barat sabara jami kitu. Heureut keneh sa Indonesia. Nu mawi kehadiran Rasulullah SAW nikmat nu taya hinggana. Nikmat maknawiyah. Langkung luhung ajena lebih berharga tibatan nikmat hissiyah. Ieu ti antawisna aya nu ngaulangkeun Quran, aya nu ngaulangkeun sunnah saha Rasulullah. Nu mawi dina surat Al-Hujurat mah Allah disebatkeunna wa'lamu anna fikum Rasulullah. Kanyahokeun ku aranjeun. Bilih aranjeun teungeuh teu sadar di aranjeun teh aya Rasulullah. Wa'lamu surah Allah. Ketahuilah, kanyahokeun di aranjeun teh aya Rasulullah. Ayat-ayat Allah ku anjeunna di aoskeun. Jiwa umat masyarakat ku anjeunna di tazkiyah, dibersihan. Quran sareng sunnah ge ku anjeunna diulangkeun. Tapi perhatoskeun tartibna, urutanana. Dina ayat 105 hiji Al-Baqarah ieu langkung payun ngaulangkeun Quran sareng sunnah, langkung payun meresihan jiwa. Langkung payun meresihan jiwa. Dibersihan heula jiwana nembe diulangkeun Quran sareng sunnah. Di dieu aya rusiah, aya rahasia, aya makna mendalam. Nah habet langkung payun jiwa bersih dibandingkan sareng nampi Quran sareng sunnah. Panu kahiji mamung maoskeun yatlu alaikum ayatina, maoskeun ayat-ayat kami. Tapi nu katilu mah sanes maoskeun langkung jero margi ngaulangkeun Quran sareng sunnah. Upami jiwa urang kacan bersih nah siap nampi ku Rasul diulang Quran, ku Rasul diulang sunnah. Maka nampi kinten-kinten dina mana aya pamusyrikan, dina mana aya karaguan, syubhat, munafik, kakufuran, dicician Quran, dicician sunnah, diserep moal urang. Kinten-kinten. Janten aya rahasia non margina urutana sapertos kieu. Yuzakkikum heula, dibersihan. Tos dibersihan namanya dilebetan. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Bapak Ibu kantos nyician cikopi biasanya ngangge wadah naon?
gelas cangkir sate acan dicician ku kopi di kumaha heula eta gelas cangkir dibersihan margi tilas kopi kamari saupami teu dibersihan heula rasa naon ku bapa karaos eta si kopi rasa hambar teu jelas teu puguh disebat rasa kopi sanes kieu naha teu dibersihan heula pami telepat cet tembok gitu maksudnya bade dicet bade dipulas kedah dikumaha heula langkung paos si ahli ya ahli bangunan ahli tembok ahli cet paon telepat mah dibersihan heula banyak di naon namanya teh dihamplas dugi ka bersih lemes neme tiasa dipulas sobi upami teu dibersihan heula pulas we langsung kumaha hasilna kinten-kinten moal sae hasilna nu mawi langkung dipayunkeun wa yuzakkikum dibersihan jiwa aranjeun tos bersih mapan bebas bade dilebetan naon mungku rasul mah yu'allimukumul kitab wal hikmah ieu nu dilebetkeun nu disesegkeun naha margi tujuanana cita-citana salamet dunia sareng akhirat yarjullaha wal yaumal akhir harapanana Allah sareng poe akhir upami cita-cita harapanana sanes Allah sareng poe akhir teu kedah ieu nu dilebetkeun kumargi yarjullah wa yaumal akhir yu'allimukumul kitab wal hikmah kedah dilebetan ku Quran sareng sunnah a'daul Islam musuh-musuh Islam ikhtiar usaha satekah polah supados nu lebet kana jiwa urang teh kana uteuk urang kana hate urang sanis ieu upami tos pameng dilebetan Quran sareng sunnah dilebetan nu sanis naon Bu Pak di antawisna pala sifatul yuna filsafat Yunani dilebetkeun loyong sareng Quran loyong sareng sunnah janten dilebet teh naon namina teh kacampur kinten-kinten mana nu kawon masih kene aya di Bojong Sereh nu ngingu hayam terus aya di lemur simkuring ge di kampung tos ingkah tos angkat kana kota tedugi lemur simkuring kampung tos ical tos sanis kampung biasana nuju kapungkur mah di kampung garadu hayam kandangna ge disamikeun we sareng urang bumi teh di kolongan gitu banyak di kolongna we ngukut hayam sakomplek nu gaduh hayam sareng hayam upami dilebet kurung aya hayam lebetkeun we careuh saha nu sedih hayam careuh mah atoh bahagia careuh dijikeun sareng hayam akur moal atuh jantenkeun we program ngakurkeun careuh sareng hayam sababaraha kali ayakeun bagaimana caranya supaya terjadi kompromi hayam sareng careuh dugi ka kiamat rengse moal kada dikumahakeun atuh ieu da careuh keukeuh kada dilebetkeun hayam da memang tempatna kumahakeun cobi supados rengse janten careuh hungkul gitu ieu hayam kumahakeun
Suatu iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, nu mawi tos yuzakkikum dibersihan, dilebetan, tapi dua, Alkitab wal hikmah. Upami cai mah cai herang, Quran sareng sunnah. Tekeng atoh maneh urang sadaya gaduh pepelakan cucukulan supados langkung saya hasilna ku pertamak ayeuna mah dicebor. Jigana langkung saya, jigana nah pan langkung awis. Kumaha kinten-kinten ieu tetangkalan tutuwuhan. Cobian heula. Tapi sim kuring di tanggal waler. Jigana mah langkung saya da awis pertama. Tibatan cai herang. Cai herang mah misalnya ti saha? Gratis. Eta geuning mayar eta mah muruhan panginten. Muruhan nu ngala, muruhan nu nyanap. Janten saupami kurang sadaya langkung dilenyepan, dibersihan jiwa heula nemedi lebetan, tapi tekeng lepat, tekeng sagawaya dilebetkeun. Alkitab wal hikmah. Kedah ieu. Nu kaopat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Nikmat nu taya hingga deui nu kaopat. Ngaulangkeun ka aranjeun naon nu ku aranjeun teu acan dipikanyaho. Aranjeun teh teu acan terang, aranjeun teh teu acan nyaho. Ku hadirna Rasulullah SAW, aranjeun janten terang. Para sahabat ge kitu sakumaha ayat ieu. Kalebet urang. Matak dugi ka ayeuna, Pak Bu, langkung seueur keneh nu urang tos terang, langkung seueur keneh nu teu acan terang. Jujur cobi. Janten langkung seueur keneh nu mana? Nu tos terang nu teu acan. Robih deui patarosana, nu urang tos terang naon cobi. Urusan naon nu urang laras-laras tos terang ya. Kaifiah salat laras-laras tos terang. Laras Bu? Salat ye heula hiji. Nah urang tos laras-laras terang kana kaifiah salat. Tos terang teh can? Bororah ngadamel pesawat atunya. Langkung diheuretan ku sim kuring, cara sujud urang tos laras-laras terang teh can. Dupi cara sujud Rasulullah kumaha? Teu acan salat mah langkung lega, langkung jembar. Cara sujud tos laras-laras terang teh can. Bade ngawalar teu acan. Salat eta sabaraha puluh tahun. Bade nyebat atos teu acan deh. Kumaha tuh? Jempe we kitu bunyi. Langkung aman. Janten langkung seueur nu atos, langkung seueur nu teu acan. Langkung seueur nu teu acan. Bari urang mah ngeureuyeuh nuntut ilmu teh leres teh. Teu kabayang ku sim kuring. Jami-jami nu kedul males eta teh namina teh. Kedul sami teh eta teh. Kedul males nuntut ilmu. Nu nuntut ilmu wae secara jujur bakal ngawaler langkung seueur keneh teu acan terang dibandingkan sareng nu tos terang. Rukun iman aya saberiji, Bu? Genep eta geuning tos terang. Naon nu kalima? Iman kana poe akhir. Dupi iman kana poe akhir teh cakupanana naon wae. Tos terang tapi teu acan ieu nya. Global nama garis badag nama terang, mung wincikanana teu acan terang. Dupi surat Al-Hujurat naon isina? Surat Al-Hujurat 18 ayat Al-Hujurat teh. Naon isina kinten-kinten? Tos terang teu acan. Isi Al-Hujurat 11
lebih teuing gitu nya Al-Hujurat. Al-Fatihah we. Tos leres-leres paham Al-Fatihah? Tos leres-leres paham Al-Fatihah? Diheuretan deui ku simkuring. Bismillah, tos leres-leres paham teh acan. Bismillahirrahmanirrahim. Tos leres-leres ngartos bismillah. Lan pami nyebat atos bade di kedah dibuktoskeun ye. Janten secara kenyataan langkung seueur keneh nu teu acan terang dibandingkan sareng nu tos terang. Kalintang takaburna jalmi nu ngaraos luhung ilmu teu jujur. Da upami jujur mah sami we kitu. Cobi nu sakola luhur, nu rajin diajar, langkung ngaraos pinter, langkung ngaraos bodoh. Langkung ngaraos bodoh. Cobi taros para doktor-doktor, profesor nu jujur. Kutos dugi ka level eta, janten ngangken sagala terang atau napi asa seueur keneh nu teu terang. Pasti nu jujur mah ngawaler asa langkung bodoh. Padahal tingkat pendidikan ditempuh sadayana. Nu mawi kitu peran Rasulullah SAW kalintang pisan vital, berharga. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Beliau mengajarkan kepadamu apa yang kamu belum tahu. Nah, Rasul betiasa, bet mampu. Margi langkung tipayun anjeuna dipaparin ilmu. Dipaparin ilmu na hasil naon ta ieu? Hasil naon, Bu? Hasil diajar atau nampi wahyu? Nampi wahyu Rasul. Pan ummi, nabiil ummi, nabi nu ummi, naon ummi teh? La naktubu, wala nahsubu, wala nakra'u malih. Tetiasa nyerat, tetiasa ngetang, di piwarang Iqra ge ku Jibril. Iqra kumawala Rasul, ma ana biqari'in. Abdi mah tetiasa maca. Tetiasa maca wae pinter Rasulullah. Urang mah tiasa maca. Kedahna langkung pinter. Rasul mah tetiasa nyerat, urang mah tiasa. Rasul tetiasa ngetang, urang mah biasa langkung pinter ngetang. Buat ngetang bati. Kedahna langkung pinter ti anjeunna. Tapi anjeunna mah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ikhwatu iman rahimakumullah tadina bade sakedap. Namanya mukadimah namanya teh. Janten naon nu didugikeun ku Rasulullah SAW nu disebarkeun ku anjeunna manfaat teu. Nu didugikeun ku Rasul 23 tahun eta manfaat teu. Nu kahiji tadi maoskeun ayat-ayat Allah manfaat teu ka umat. Mersihan jiwa aranjeun manfaat teu. Ngaulangkeun Quran sareng sunnah. Ngaulangkeun nu aranjeun teu acan terang. Manfaat. Namun teu sadayana jalmi tiasa ngalap manfaat tina naon nu didugikeun ku Rasulullah SAW. Dupi nu didugikeun ku Rasulullah kadangueun we nya da wargi Rasul ku Abu Jahal. Kinten-kinten tos aya medsos teh acan di zaman Rasul. Teu acan, tapi kadangueun teh ku Abu Jahal. Ku Abu Lahab, ku Abu Thalib. Kadangueun. Manfaat henteu kangge aranjeunna. Henteu. Hartosna teu sadayana jalmi tiasa nyerap manfaat tina ilmu nu manfaat didugikeun ku anjeunna. Nu mawi kitu Rasulullah SAW dina hadis riwayat ieu teh At-Tirmidzi aya. Imam Muslim ge aya. Mung urang bantun lafad Tirmidzi. Rasulullah teh nyalindungkeun diri ka Allah tina 4 rupi.
min qalbin la yakhsha'u wa min du'ain la yusma'u wa min nafsin la tashba'u wa min ilmin la yanfa'u. Lapat Tirmidzi mah urutanana sapertos kitu. Nu kahiji nyalindungkeun diri tina qalbin la yakhsha'u, hate manah tapi teu husyu-husyu. Qalbin manah kareta murang kali diajar naon eta? Mentang eta. Sanes diajar mana? Kira ku diajar hate. Sim kuring sering naros ka barudak. Bade kamarana, bade diajar mana? Diajar mana? Diajar hate. Diajar mentang. Belajar memanah neme nyambung sareng belajar. Ari diajar mah mentang. Diajar mana? Nuju istirahat, jarajan, gado-gado, oh pantas seperti itu. Tuangeun lagi gado-gado, mata kana bahasa ge gado-gado. Hate tapi teu husyu. Kusim kuring dipilari saha para ulama nu nyarahan hadis ieu. Utamina lafad ieu. Nu dimaksad hate nu teu husyu teh nu kumaha? Supados jelas mahamkeunana. Kapenak-kapenak seratan Imam Asy-Syaukani. Tuhfatud Dzakirin namina. Saur anjeunna mah hate nu teu husyu teh qaswatal qalbi. Hate nu teuas. Teuas kumaha? La yaqbalal mau'idah, tekersa nampi nasihat. Wala yakhafal uqubah, teu aya kasieun ku siksaan. Wala yarhama man yastahiqur rahmah, teu aya rasa nyaah. Kajami-jami nu memang tikanyaaheun. Sakitu gaduh tatangi, tara gaduh kangge tuang. Tara ngebul pawana ge. Bari urusan seueur, anjeunna teh gaduh, anjeunna teh mampu nulungan, ngabantos, tapi jiwanya tidak tersentuh. Tidak ada rasa iba, teu aya rasanya. Kajami-jami nu kedah di tikanya. Sakitu yatim pabalatak. Tapi teu aya ngemutan aranjeunna tuang teu dinten ieu. Sareng nu sanes-sanesna. Ieu nu kahiji. Nu kadua, wa min du'ain la yusma'u, tina doa nu teu didangu. Dupi ngadoa ka saha, Pak Bu? Ka Allah. Teu didangu ku saha? Ku Allah. Upami doa ku Allah teu didangu, nah Allahna teu ngadangu itu. Sami'un qaribun. Sanes ngandawung ku sami maha ngadangu. Qarib, caket. Nah atuh teu didangu ieu doa. Masalahna di Allah di urang. Di urang hartosna masalahna. Leres Allah teh bakal ngijabah karena setiap doa nu didugikeun ka anjeunna. Tapi ayat catatan dihandap geuningan dina promo-promo geus kitu. Syarat dan ketentuan berlaku ta eta. Ongko Allah teh ngijabah karena sadayana doa. Atuh tinggal eta aya naon biasa tanda naon biasana teh? Tanda bintangnya. Dihandap we aya. Syarat dan ketentuan berlaku. Kumaha syarat-syarat didanguna doa dicumponan. Katangtosan-katangtosana dicumponan. Sapertosna mah ieu ye. Syarat katangtosan aya nu teu acan dicumpon. Biasa janten nu dituang masikeun aya nu haram sareng syubhat, tanapi nu dileueut, tanapi dituang henteu dileueut henteu diangge. Aya tina nu prosesna syubhat, nu prosesna haram. Lajeng nu katilu wa min nafsin la tashba'u. Tina jiwa
la tashba'u asa hartos manu hanaang teu wareg-wareg aya jiwa teu wareg-wareg teu cekap-cekap teu ngaraos cekap wae jiwa. Ku Asyaukani dina kitab nu tadi dijelaskeun maksudna naon. Minat tom'i was surhi wal hirsi, jiwa nu hawak, jiwa nu tamak, jiwa nu rakus. Dina pelajaran murang kali barudak digambarkeunana sapertos aya hiji anjing, sanes kadang anjing begitu nya. Aya hiji anjing keur ngegel tulang. Keur ngegel tulang, geus boga tulang ya anjing. Tuluy manehna nangtung luhureun cai. Katempo ku manehna dihanap aya anjing sejen keur ngegel tulang diudag-udag eta. Pada keur ngegel. Janten ngudag-udag teh sanes teu keur ngegel, nuju ngegel. Nuju tuang ngariung, aduh engke sonten sareng naon nya tuang. Bari nuju tuang eta. Buah enjing moal tiasa tuang ya urang, bari nuju tuang. Sanes teu aya. Aya gaduh tapi manah teu ngaraos cekap. Teu qanaah. Kapungkur Nabi Adam sareng Siti Hawa nuang buah tangkal eta. Nu cek iblis mah syajaratil khuldi. Eta mah sebutan ti iblis. Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Tapi tos masyhur di urang. Buah huldi, tangkal huldi, sakumaha ceuk iblis. Syajaratil huldi. Nah teu aya tuangeun Pak, Bu, di dinya teh. Cobi geura. Fa'akala minha. Kapan gitu surah Allah teh. Adam sareng Hawa nuang buah tangkal eta. Dituang buahna. Caket oge diwagel, ieu mah buahna wae dituang. Caket henteu. Langkung teu caket. Nah teu aya tuangeun, Pak. Kirang di surga tuangeun. Cobi di surga aya tuangeun teu waktu sarita. Fakula minha rogodan haitsu syi'tuma. Sok dalahar ku aranjeun duaan. Sapuasna, sakarep aranjeun, janten aya henteu tuangeun. Seueur. Piraku Allah miwarang kitu ari tuangeun. Teu aya. Mangga dileueut saya naon. Seueur tuangeun teh naha atuh. Buah tangkal ieu ngresakeun nuang. Pangaruhna naon eta? Para ulama sapalih aya nu negeskeun lihirsihi alatan irang qanaah. Teu qanaah. Pan qanaah mah ar-ridho bil yasir minal ato. Saur Imam Ibnu Atsir dina An-Nihayah fi Ghoribil Hadis wal Athar. Atanapi kamus hadis. Ridho nampi narimakeun kana pamasihan nu sakedik. Pamasihan teh sakedik dibandingkeun nu sanes, dibandingkeun adi lanceuk sakedik gitu. Dibandingkeun tatangi rerencangan sakedik, tapi ridho bil yasir minal ato ditampi ku manah nu ridho eta qanaah. Nu Rasul salam istiadah matina jiwa nu teu qanaah. Nu kaopat wa min ilmin la yanfa'u. Tak ieu nu dimaksud tadi. Sareng tina ilmu tapi teu mangfaat. 23 tahun Rasulullah nyebarkeun, nyuburkeun ilmu pek teh teu manfaat. Ikhwatu iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Mubarakfuri dina namina ieu mah hawa-hawa India kata wisna. Al-Mubarakfuri dina Tuhfatul Ahwadi, pami telepat jilid 8. Jilid 8
kaca 454. Sanes kaca 454. Jilid salapan kaca 454. Al-Mubarakfuri nataan nyebatan. Naon wae nu kalebet ilmu nu teu manfaat teh nu kahiji saur anjeunna ilmin la a'malu bih. Nu teu diamalkeun. Ilmu teh tos paham, tos ngartos, tos dugi, tapi diamalkeun mah henteu. Ieu nu kahiji saur anjeunna nu teu manfaat. Wala u'allimun nasa nu kadua nu teu diwurukeun ku abdi. Ngawuruk ngaulang. Kange nyalira. Kange nyalira. Ari ngaulang kange nyalira, kange batur. Pan urang teh langkung tos terang nu tacan terang. Tadi teh dupi kange nyalira ngajar, ngawuruk, ngaulang. Ngaulang. Kange nu sanes upami kange nyalira ngawuruk, upami telepat tadi. Pak, Bu, bade ka mana? Bade ngaulang. Merenah henteu. Bulan? Bade ngawuruk, oh laras-laras ya. Perhatosan kana pundak kusuk. Tapi sesering nama nu kusim kuring dikupingkeun bade ngaulang we. Nu ngawaler bade ngawuruk mah sanes 1000 hiji, 5000 hiji. Bade ngawuruk sanes jore-jore ieu jami teh. Bade ngaulang telepat. Nu ku abdi teu diwurukeun. Diamalkeun henteu. Diulangkeun henteu. Padahal ilmu ieu teh amalkeuneun ulangkeuneun. Duana pan kuroso ge nya diamalkeun nya diulangkeun. Cobi upami kuroso teu diulangkeun, urang terang moal. Moal. Nu katilu, nu kaopat, nu kalima saur Al-Mubarakfuri, nu kalebet ilmu nu teu manfaat teh naon? Wala yuhaddibul akhlaqa wal aqwala wal af'ala. Ilmu nu teu nyaekeun kana akhlak, teu nyaekeun kana cariosan, teu nyaekeun kana padamelan. Akhlak teu janten sae. Cariosan teu janten sae. Padamelan ge teu janten sae. Padahal dugi teu ilmu. Dugi. Ieu nu kaopat, katilu, kaopat, kalima. Kalebet nu teu manfaat teh saur Al-Mubarakfuri teu nyaekeun, tidak membaguskan akhlak, tutur kata dan perbuatan. Nu kagenep saur anjeunna au ilmin la yuhtaju ilaih. Ilmu nu teu diperyogikeun. Aya teh aya ilmu nu teu diperyogikeun. Kange urusan dunya teu kaange ieu teh ilmu teh. Anggot kange urusan akhirat. Padahal ngala ilmu ieu teh sakedap lami. Sakedap. Waragadna ge biayana teu sakedap ngalana teh. Waragadna ge biayana ge ageung. Pek teh teu diperyogikeun. Nu pamungkas nu katujuh, lam yarid fi ta'allumihi idnun syar'iyyun. Ilmu nu ku agama diwagel. Ngalakna diwagel, ngamalkeunana oge sami, nyebarkeun ngawulangkeun sami. Dina surat Al-Baqarah aya ayat cekap panjang ayat 102. Ayat tentang apa? Ayat 102 Al-Baqarah. Janten langkung seueur nu tos terang, langkung seueur nu teu acan urang tuh. Padahal nikreuh ngeureuy ikhtiar nungtut ilmu. Ilmu teh sumpingna nungtut sareng sumpingna kedah dituntut. Ayat sihir. Kumaha hukumna diajar sihir. Mraktekkeunana
ngaulangkeunana kumaha? Dina ayat eta disebat-sebat wa ma kafaro Sulaiman. Aya kata-kata kafaro. Numui para ulama tauhid nyimpulkeun mempelajari, mempraktekkan, mengajarkan ilmu sihir hukumna teh kafaro. Kufur. Jantan ayat 7 surah Al-Baraq Kurim nu kalebet ilmu nu teu manfaat teh. Sobi data acan bubar bunyi. Pan aya barho soalna aya hobar. Sami-sami poho nu hiji mah satos bubar poho. Nu hiji deui mah sacan bubar ge poho. Sobi nu 7 teh nu kahiji naon tadi Bu? Ilmu nu teu diamalkeun hiji. Nu kadua nu ku abdi teu diurupkeun, teu diulangkeun. Nu katilu, kaopat, kalima teu nyaekeun akhlak cariosan padamelan. Nu kagenep nu teu dipriugikeun. Nu katujuh nembe pisan teh mah nu diwagal mempelajarinya dilarang. Eta teh tina kitab naon tadi ku sim kuring disebatkeun. Tuh, janten sanes hobar ieu mah barho. Barho hobar. Tuhfatul Ahwadi jilid sabaraha tadi teh Bu? Hanas teu diseratkeun. Manawi teh moal ditaros. Jilid 8 kaca sabaraha? 454. Jilid 8 454 kaca 454 sekedik-sekedik nungtut diapalkeun wios tos bubar mah hilap ge. Atau emot-emot sayeunangeun. Aya patarosan naon akibatna upami ilmu teu manfaat. Tetela ilmu teu manfaat teh sanes mung kasanyaliraeun urang akibatna. Tapi ngancam kana icalna Islam. Islam teh bakal ical. Sok sanaos sanes Quran, sanes hadis, mali sanes sahabat nu nyarios teh. Muhammad bin Fadl al-Balkhi, murid Qutaibah bin Sa'id. Al-Balkhi disebatna urang Balkh. Balkh teh Afghanistan sebetna. Anjeunna urang Afghanistan. Identik sareng naon upami urang nguping Afghanistan. Taliban. Palih mana bojong sere Afghanistan. Muhammad bin Fadl kantos sasauran dahabul Islam min arba'ah. Islam bakal ical alatan 4 rupi. Bakal ical alatan 4 rupi. Pika hariwangeun, pika sieuna, matak muringkak bulu bunuh. Urang nguping Islam bakal ical. Pada umat Islam di urang di Indonesia naon teh? Saur sepuh urang mah santai. Naon santai teh, Bu? Santai we. Salikna ge sanes di kursi nu sanes, kursi goyang, kabayangnya. Nu calikna kursi goyang biasana kumaha? Tuh nyantai. Padahal ancaman payuneun di depan mata. Dahabul Islam, Islam bakal ical lantaran 4 rupi. Nu kahiji la ya'maluna bima ya'lamun, teu ngamalkeun ilmu. Umat Islam kompak sasarangan berjamaah teu ngamalkeun ilmu. Nu kadua ya'malun bima la ya'lamun. Getol midamel amal tapi tara ngange dasar ilmu. Beramal tanpa ilmu. Dalil na ge teu aya. Na Quran anggotna Quran teu aya. Dina hadis wae teu aya. Aya ku ayana doi palsu. Wujuduhu ka'adamihi gitu kan. Ayana teh sami sareng teu aya. Tapi rajin diamalkeun. Sanes ngaluhungkeun Islam, sanes nembrakeun syiar,
Tapi saur Muhammad bin Fadl mah dahabul Islam. Gaduh peran, gaduh andil, gaduh saham melenyapkan Islam. Jami-jami nu rajin amal tanpa ilmu. Nukatilu wala yata'allamuna ma la ya'lamun. Upami umat Islam teu aya giroh, gairah, himmah, sumanget nuntut ilmu. Alhamdulillah di Bojong Sereh. Sumanget nuntut ilmu masih menyala-nyala. Ieu kedah dijaga. Nu kaopat wa yamna'una nasa minat ta'lum. Kajami nu nuntut ilmu kirang rojongan, kirang dukungan. Teu didukung, teu dirojong, padahal nuju nuntut ilmu. Upami nu opat ieu wujud Muhammad bin Fadl gaduh kamandang, gaduh pendapat dahabul Islam. Islam dina waktu nu mualami bakal ical. La yabqa minal Islam ila ismu kantun label we. Kantun nami, kantun motto, sanes motto jepret, motto tayana dua. Kantun slogan. Biasa jantan slogan nama agung Islam lagi. Tapi di lebetna akidah sanis Islam, syariah sanis Islam, muamalah akhlak sanis Islam. Numawi kitu Rasul salam kedal doa dina hadis nu kusim kuring diawaskeun tadi di mukadimah. Kangge panutup pamungkas pedaran dinten ieu. Tos langkung kedahna tabuh 7 rengse. Ieu 710. Riwayat At-Tirmidzi nomor 310. 3.610. Nu tadi kita acan apa nya? Ya ditamih ya. Mumpung tepang. 3.610. Insyaallah apal. Kita sekedap deui hilap. Ti Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkeun ku At-Tirmidzi dina kitabud da'wat saurna Rasulullah kada doa Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Tilu nu disuhunkeun. Ya Allah mugi salira maparin manfaat ka abdi. Sanis kanu sanis ka abdi. Kana naon nu tos diulangkeun ku salira ka abdi. Wa 'allimni ma yanfa'uni. Sareng mugi Gusti maparin manfaat ka abdi, ngaulangkeun ka abdi. Naon nu manfaat kangge abdi? Sanes nu teu manfaat, nu manfaat kangge abdi. Wazidni ilman. Rasulullah wae nu tos luhung ilmuna masih nyuhunkeun ka Allah supados ditamihan, dironjatkeun ilmu. Wazidni ilman. Mugi Gusti namih-namih ka abdi ilmu. Urang langkung payus henteu ngadua ieu. Rasulullah mah ilmuna tos luhung lajeng nyuhunkeun ditamih. Urang mah saluhureun anjeunna sanapan anjeunna. Pan tadi ge atos. Langkung seueur keneh nu urang teu acan atos. Teu acan dibandingkeun sareng nu atos. Rasulullah mah sawangsulna ti urang tapi nyuhunkeun ka Allah wazidni ilman. Sakitu rupina nu tiasa kadugikeun punten misleuk bade sakedap kawitna mah. Kala-kalami aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.